maju ka lohor. Kuno make kenang dari kenangan. Nah timeureun. Ai genah nama di kenangan ai teh bisa tong. Berang maju ka lohor. Patong nu koneng entrep naregang. Geus segitulah. Loba-loba teuing bisa kena ku copyright. Bisa jadi publishing pan percuma ada kekiaan nya. Urang teh kudu ngahargaan karena karya baturnya. Ngahargaan karena karya batur. Lamun eta karya teh geus diasupkeun kana publishing, lamun diabuskeun kana karya cipta kakara. Urang kudu ngahargaannya. Gitu urang teh lamun aya nanaon teh pan urang ai kieu mah bisa ngomong heula, bisa non teh batur non ari ngomong heula mah kaituna pan urang teh bisa badami nya. Ari amit-amit mah pan urang teh budaya timur, budaya apik, lamun mepit kudu amit, lamun ngalak kudu bebeja nya. Hade ku omong, goreng ku omong. Gitu urang mah jelema nya. Ulah jang dipelawak segala rupa oge. Aduh, lir bener. Barang yasta jingan nuju aya dina obrolan. Ieu denawa anu bakal naroskeun nomor toga parantos dumugi. Hai, Mang, Suha, ulah kaget ya aing Mang, Suha, Mojib, Mojib, Cep, Mojib, Cep, kadieu lain cep-cepan gitu Suaso. Kumaha ya? Eta nu gogorowokan di luar saha? Oh, nu adan meureun, Cep. Nu adan meureun. Ieu mah tos tabu satu mah nya adan keneh. Naon nya? Eta kadangu tadi ku Mang gogorowokan, Mang cenah. Ka saha teh? Nya meureun ka urang ka saha deui pan dieu ngan aya urang wungkul duaan. Teu mungkin Cep, teu mungkin ya. Ka bisi anu hajat ke urang pareos ku Mang ya. Hajat di mana ari Mang? Pan aing mah bisi Cep itu dur kana toa. Cep esuk. Ieu geuning esuk. Nanti samar dangu geuning. Samar dangu. Itu. Lain ini mah bener Mang. Hei, ulah kaget bangsa manusia. Pai. Sate. Ieu kaula. Kalua suuk. Eta mah kalua atuh ieu mah kaula. Tuh geuning. Cep. Ai, eta cicileuweungan kitu mah rada keung sigana. Jadi hansip memang atuh kudu gagah. Lain gagah mangkungsi harita pan hakungsi bisa dina rungkun Cep eta. Kungsi kumaha? Dikorekeun ku Mang Jo kecok we ngomong teu. Naon orai? Orai Cep. Di mana ya orai ngomong atau Imang? Badak-badak itu buah siti, buah ting naga Cep. Lain Mang. Hoi! Ulah kaget bangsa manusia. Ya. Cep. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh manggulengan rana. Ulah kaget Mang. Uluh yeuh Mang. Cep. Bangsa naon segede kieu lu? Cep. Eta panon Cep mancarong kitu Cep. Nya kitu Mang, mata nu kabolotot kieu. Bo patromak meureun Cep teh. Kehurung kitu. Lain patromak ditingali mata. Hei. Cep, Mang mah kapan keur Cep rada keung ya. Geus cicing, Mang cicing. Kalau Mang nangan la popongol Cep. Keur naon popongol Mang? Bisi ngadat ku Mang ya. Mun ngomong wae cicing ari Mang. Cicing coba heula, sok tanya ku Mang. Woi. Ulan. Sama nih. Mang. Jadi hansip teh kudu adab. Datang tamu nu kumaha adaban heula.
Mang mah petugas, Cep. Nya petugas Kudu keras atuh. lain urusan keras mang ya dengekeun sanajan petugas dengekeun ku mang Duh, urang kudu make adab mang anak sok dikereng-kereng urat ye. sok tanya ku mang Siap. Hoi. Nyata. lain hormat tanya Hormat, Cep. nya tapi hormatnya lain hormat gitu taros ku mang saha ti mana urang mana bade naon ka dieu Oh, gitu. nya Hei. Lapor. Mane saha? Di mana? Jelema lieu ka warga taya mane? Da cep. mang cek abdi ke cing sopan cing lala urang ngomongna saha nami ti mana bade naon ka dieu Oh, gitu. ke hari ieu teh bangsa naon ya hejo ge ye Oh, cep. Mang jangan dipulas hejo. Teu apal naang si Bron. Hei. Hormat. ngehormat wae tuh Ish, da lain bendera santun, Cep. satu Sopan mang mah kitu geus oleh hormat. oh gitu nya ngeunakeun nami abdi ye Saha we? bang Hei. Cep. heh Cep. naon Babah cenah. lain baba bang Oh, yo. Bang mana? Woi. Hah? Bang. nya bang Di mana, we? abdi ti ditu ti leuweung Hei. Jika dia Tarjan mana teh? hei ti leuweung teh lain tarcan lain Bisi Tarjan. ya dengekeun bari lagi lain tarjan tarsan Kujet, Cep. Da gede. Lamun leutik jelemana eta ku es Tarsan. ari ieu Gede kieu mah, Cep. Tarjan. Kujet atuh. Itu apa? sanes isi abdi mah sanes tarjan Oh, sana. sanes urang ditu we urang leuweung Wei. Orai hutan geuning ieu mah. orang atuh lain orai Orang. mang Hah? orang lain orai Orang sote, Cep. Lamun jelema. Kapan ya dedegan anak ieu mah deket kana naga. Orai buat ting, Cep. nya tuh mang ulah waka diomongkeun kitu mang buat yang jelema buat yang itu make kedok Oh, oke atuh. Wah. Di kedok, woi. henteu abdi mah kieu we mang Wow. dupi emang teh ieu teh bapak hajib Petugas, Cep. oh petugas di dieu Petugas keamanan ieu. Geuning teu mamakai masker. naon Masker. ai masker teh naon Tutup sungut. Singkatan tina masker teh singkatan tina tutup sungut. oh jadi masker teh singkatan tina tutup sungut Tutup sungut. sanes tutup saji Serius. Cep resep. Mang. Tutup saja mah nusi dina meja teh geuning. Nu sok aya pergi Pinang dengan tutup Pinang bisi kucing, Cep. Tah eta tutup sajinya. mohon mah gitu abdi ge apa Heuh, teh kitu, Cep lah. Hei, geuning apal kan tutup saji mah. Sok aya deungeun mun dina mejanya. Bisi kucing. Nganggo tutup gitu. saji. mohon Singkatan teh, Cep. Jadi singkatan masker teh tutup sungut. tutup sungut Tuh. henteu da abdi mah teu apa kana muskar kana masker sanes dan naon panana teh di zaman corona teh kudu make masker ya apa da mana ge geuning henteu duanana Ush, ngus diimun atuh. wa Diimun. diimun kumaha Tak apalan imun, Cep. ai mang imun teh naon maksudna Imun sakeureut jeung aya. limus teh mah Tama limus benten tah, Cep. limus teh mah Aduh, benten, Cep. Ari petugas mah ieu teh geus jaga jaram ieu. jaga jarak lain jarang Pan si eta mah jaram, Cep. Jaram. jaga jaram Da ningali numpuk negara mang waktu gitu. lain naon tanya rek naon ka dieu Oh, nya. Siap. Hei! tonggo gorowokan da deukeut Cep. Bisi kapindingan ku buukna tingalikeun ceulina bisi mengpet. Ih. Woi! Rek ka mana jeung aya naon maksud jeung tujuanna sumping ka ini pertempatan? Coba dilaporkan.
Ngomong naon teu ngarti. Aduh, istirahat tempat. Coy, hajib. Saudara, ngarahnya saya, Chef. Jadi Mang? aing saya mah senang istirahat di tempat heula. Sumuhun, tapi mang taros bade naon ka dieu. Pada tamu undangan, Mang tadi undang datang sorangan. tamu tadi undang. Badai naon ka dieu? Eta lengan ka tukang istirahat tempat. Kare. Badai naon dieu? Oh, saya tunggu gorowokan atuh da kaula teh teu budeg. Bisi teu ka kuping. Ih, Ye, ka kuping ku kaula mah. Cep. Ulang. Yang irung cep gede gitu nggebos ka mang. Nggebos. Atuh mang ulah segala diomongkeun dari emang. Pontongnya. Ulah segala diomongkeun keun bae gede oge. Oke. Daripada emang eueuh liang irungan. Shh. Mang mah mini ya mau di sepeda mini mang mah. Berarti irungnya irung mini. Mini leutik cep, tenang cep. Ya. Hoi! Aduh mang. Cep. Ya kayak dupi ieu teh bade naros. Laras ieu teh bumina mang cepot. Oh, sa. Laras ieu teh bumina abah cepot. Teu nganggo abah tuh. Sedengkeun hangsip oge nyebutan cep. Res teh cep. Res teh. Nya laras mang laras. Apa cep? Lain. Nganggo pot seutik. Hah? Cep, pot tuh. Oh bener. Nya pokona mah ieu teh laras. Oh, kumaha? Laras ieu teh bumina cepot. Res atuh. Oh, Kumaha laras. bohong? Tak kaulah teh waya peryogian ye. Anu cepot teh nu mana itu atau ieu? Itu bae itu mah cepot hiji. Iya. Teh cepot dua ya. Tenang. Cep. Kejeng aya cepot tua juga judul sinetron. Cep. Ulang. Urang samarkeun ku mangnya. Samarkeun kumaha? Samar cepot hiji cepot dua. Tenang cep. Kumaha mang ya lah Ya, siap mang. lah, beres. Mang abi lieur mang aya utang adengna. Datang urang cepot mang mah geuseueul kan angen teh. Awor. Basa ka mana diuk itu kan diuk. Mau diparios ya? Nyapan bi atos. Can tuntas atuh mang ya. Cantik Parios teh. cuma sok rek naon deui atuh mang. Dek diperbal tadi ku mang. Perbal. Itu teh mang lain penjahat coba diperbal we ku mang teh. Teh rek diketik ku mang teh. Diketik. Nya. Diketik kumaha mang? Diketik wan diperbal pertanyaan teh siapa? DBAP maksudnya gitu. Tak itu. Moal mang eta lain penjahat datang ka dieu teh rek nanyakeun meureun. Mang mah kebiasaan diperbal cep tamu teh. Nya ulah kitu ai mang. Nu mau ka mang teh Mang. isen jarang tamu ka mang. Tong mah. caket teh geus teh bau naon ieu mang. Oh, keong mas. Tos 3 minggu cep. Tos 3 minggu diheum-heum ku mang. Pahingan mang nyareus di bentes da perkalangan ku keong mah. Ku keong cep. Meledos cep. Meledos mang. Tah ieu mang teh keur ngandamel peurah gitu teh. Purah kawan-kawan. Kayak upami aya jalmi jahat ku mang kantun diciduhan. Pih. Paeh teh mang. Henteu cep. Henteu. Maot mah moal deui mah peurahna ge teu pati mati. Oh, teu Mung pati. babalongkengan cep. Kunaon? Meledos. Dia balik. Kepada tamu, aku di belakang. Terus kumaha? Ieu teh bade naon ieu teh teh ka dieu teh? Siga nama aya kepergian cep. Sumuhun mang, sumuhun. Ka dieu aya kaperyogian. Moal pati-pati sumping ka dieu upami teh aya kaperyogian. Cicing heula mangna. Oh bisi cep hilap ah. Nya mohon tenang. Kumang di ieu nya. Naon? Di teh di transfernya kadinya nya. Naon teh? Mun si Swanten mang kadinya kan cep. Jadi Oh, kalau iya. dikaitukannya. Nya saya. Tah, aya naon ieu teh Ya. Hoi. Nah cep. Mun eta cep mun nyebut siga kabri mau bae cep. Saun, gua bimom teu ngon make Wish. Kedah nyarios naon naik abdi. Mang maka petugas nyebutna atuh. Oh gitu. Wish. San Ai abdi sekali ka itu kedah nyebat naon atuh? kisilah. Oh Kisila. Dupi Kisila teh saha ieu teh ti mana teh ya? Tadi pantes disangemkeun ku kaula-kaula teh ti tongoh ti alas ti Brasara. Laras. Tak kaula teh selenting bawaning angin kolepat bawaning beja menang beja tidu menang dipercaya. Yen di ieu kampung teh aya nu nami nyaeta Cepot alias Astajingga. Nu mana? Sumuhun abdi. Anjeun. Sumuhun weh bagja atuh.
Iya cepot dua ya. Nya entos, Cep, Mang, cep, entos ganeng cepot tuh. Karunya itu tamu itu tadi cempe tadi. Tong dipikarunya tuh cep nu gitu. Cep malah. Lain karunya itu Mang teh tamu selila tinggali. Kieu ya ajudan teh rada Ya teh dibatasi. ajudan Bapak Cepot, sumuhun. Tiasa teh diduruk ke lama. Hah? Muamang pan oi. Banyak diduruk muamang pan atuh hejo-hejo kieu madang daunan ge diduruk lila teh garingna teh. Gitu-gitu kayak di enteh pengen di sangrai. Hansip disiksik cep. Di zaman enteh. Nya entos Mang jempe Mang. Duh, mang mah itu ngomong kieu cep atul itu. Saha nu milih hansip eta? Wis, abdi atuh kompanyana kesorangan yo. Surah-surah, oma tuh lah hilap yo. Coblos mang, hansip, mang sok hansip. Tuh pira aku tak nyoblos mana? Weh, Nya mau Mang atuh udah beda lemur. ish, tuh mang beda RT gitu naon bebas. Nya cicing heula tuh Mang cicing heula. Ih atul siap tenggorokan ya. Heuh cicing. Mang itu moal angeus-angeus teh kumaha? Ida gara-gara nuang angin lompong itu cep. Atul itu. Lompong. Geus kieu ye. Kieu ye aya wartos ieu teh ye. Nah haleres Bapak Cepot teh ieu teh kiwari teh jadi dukun sakti. Dukun sakti kumaha? Mohon jadi dukun lepus nah kalau Bapak Cepot teh jadi paranormal, jadi panarosan. Mual payu mana-mana yang pamelet mah woi. Nyerang hidup gitu. Sakedap hansip. Terus itu. Aing teu ngomong jeung maneh cicing. Wih, Hanas mang tidak cecelewengan ya. Lajeng kecep. Ai taeun sieun. Udah puriding emang cep nih. Ya. Aya wartos Bapak Cepot teh jadi paranormal cenah. Dina zaman kiwari apan kaayaan ekonomi teh awut-awutan. Sumuhun jisim abdi teh teu boga gawe. Nya teras kaleresan weh aya celah nyata kanggo ngarobah nasib kaula teh kiwari teh aya anu disebut togel. Keur usum. Cep. Cep. Mang. Kali ulah lepat. Naon teh? Eta mah bahan tina kacang hejo Mohon. dikeuman. Terus? Wurna tolomong terus diceboran tah bijil nun kitu togel. Toge eta mah teu ngangeel. Para gilotek teh cep. Nya eta mah toge teu make el. Pan para gilotek nu mawi Muhun nganggo eta mah toge. arin cep. Aya bahan galungan jeung hansip aing teh. Lajeng. Lajeng cep lajeng. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tiasa teh eta hansip keum heula mah 3 poe. Awas ya. Woi. Mau kejeng di keum segala. Geus cicing. Jeung diharewaskeun cep keung mang ieu. Tah, kaula teh bade naroskeun sabab cenah ceuk anu sanes mah Bapak Cepot teh mati. Seueur anu tataros ka dieu, Bapak Cepot teh nyaeta masihan nomor anu tungtungna seueur jalma anu beunghar kulantaran meunang tina nomor togel. Tah jisim abdi teh bade naroskeun, kabeneran jisim abdi gaduh modal 100.000 kanggo enjing. Cik kanggo dinten enjing sabaraha pibijileun. Astagfirullahaladzim. Cep. Nama? Ku mang cep nu kieu mah cep. Cicing lah cicing. Eta da ku make parawanten cep. Cicing. Kelapa muda biasa. Dawegan cep. Dawegan rujak roti. Cicing lah mah cicing. Rokona curutu umat. Surutu lain curutu. Kucem. Abdi mah teu kitu eta abdi mah sanes paranormal, abdi mah komo ayeuna nomor mah teu kenging eta teh. Ieu mah ceuk nulian, ieu mah aya, ieu mah anu datang ka jisim abdi sumping. Ayeuna teh beunghar pedah ku salira cenah dipasihan nomor. Tak kaulah teh rek naroskeun ka Bapak Cepot kanggo dinten enjing sabaraha pibijileun. Allahu Akbar. Eta abdi mah teu apa urusan nu kitu mah teu apa boro-boro kana nomor abdi mah buta huruf nyaho huruf henteu. Wah, ulah api-api pedah ka kaula kieu. Kaula teh hayang ngarobah nasib. Sumuhun abdi ge terang.
ngarobah nasib mana sadayana ge kieu nanging jalan eta mah abdi mah teu apa uningat di mana aya ceuk beja ieu mah ceuk beja salira teh sina masihan nomor kaula teh hayang menang milik anu gede duh kumaha mang gimana Cep hei mana teh darah titinggi nya darah tinggi kumaha imang ojol marah-marah wae sia ojol ama ka teh nu darah tinggi mah emang tadi amak-amakan mang ieu atal tengarokan cep angeun lompong ieu lompong tak kitu Bapak Cepot ya sakali deui abdi mah teh terang sanes tukang kitu abdi mah sanes paranormal abdi mah jami biasa lamun abdi atuh gampang teh bisa nomor meureun abdi ge beunghar wah dong api-api meureunan ditabung di bank henteu wah bade masihan atuh nepi moal ieu moal abdi mau masihan bade masihan atuh moal hei duh penyir Benar. Mang menikeung cep sesentak nu ka mang ngadek-dek kitu mang mah ika batur sesentak disentak ku batur keung ih eta mah ieu gegeran mang mah nya gegeran tapi mang jadi hansip teh kuduna mang teh kahareup di dieu wartos kan kaula disentak teh mang teh gajeleng kahareup ih encep lah nu ngagajeleng ke mang nu misah sok bade masihan apa moal moal tiasa kula da abdi mah sanes moal tiasa da abdi mah teu terang dari ayeuna abdi menyebutkan kitu dari teu biji lah manya ai batur balaleunghar ai kaula teu beunghar aduh ieu mah samohon we dipaksa sia ku aing rek mere apa moal cep mang cep di mang lawan di mang aya meteran urut kamu naon bikeun eta nomor 6 meteran terus sana dipilih kumaha meteran urut aduh rek mere apa moal teu tiasa urang ajar sia mere syukur teu dibere ku aing ieu lemur diawut-awut uluh tah lamun kana urusan rek ngawut-ngawut lemur berarti anjeun rek ngaganggu kana keamanan ieu lemur moal aya nu bakal ngabela ieu lemur lintang ti kaula urang lemurna mang salaku hajib tegakeun keadilan mang kecep ieu mang mau senjata tapi eueuh cep senjata naon ari mang bensin bensin mah senjata atuh imang urang duruk janggot aku mang oh man situ ya basa kali deui rek masihan apa moal moal tiasa nista maja utama ha lamun mere syukur teu mere awas hei daun dibasakaken ku lanang cep nu make lanang-lanangan teh geuning mang lain kitu kumaha sih atuh ora wani dening opo ora wani dening apa dibasakaken teu make dibasakaken alah iya pangaruh angin lompong cep teh lamun anjeun aya kawani ditungguan di luar payahnya ayo lawan gumang atuh cilaka cep geus kieu mah silakan naon mang mah tingalikeun hansip si menel teh mang nya tapi emang wani teu ai wani mah wani cep kan ngan murid bingung ku mang atuh teu wani eta mah tingalikeun mah kayaknya rek mere apa moal ha cep mere naon ari emang ari apaan abdi kita tadi kita apa wah kurang ajar syah maka jeung teu apal cep ari cicing ngelok bisi lamun si itu ningang ngelok nya cicing lah tuh imang cicing ih garah bisi katinggang lain naon ih aduh hanci payang modaran ya aing ya dek dibere syukur teu dibere ari awut-awut ku aing mere moal tiasa abdi mah teu apa kurang ajar sedipodaran ku aing nah lamun kitu der jeung aing awas ya sok wait dieu
Teu bener. Oh, Edan sia. Kitu ngelok. Urang aja wos sia. Wosik. Ayo wosik. 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 Baru kana benang. Kau hanya dikitukeun poe. Bila-bila teuing. Kurang ajar sia. Bangsat sia, ha? Tepira aing nanya ke nomor minta keadilan? Teu becus aing mah di podaran sok. Wasap, hutnya sapet. Teu beunang euy. Wasap ya hutnya. Tak kitu Cep digobang gabing Cep. Si gabieu Cep. Cep. Tahan cip, ngadon buk-buk sorangan itu jeung pager. Anyar ngecat. Wasap ya hutnya. Wasap, hutnya. Aduh. Harga. Tuman set. Iya. Eta kerasa sia. Sebriji sia motor teh dicokot sia teh. Bangsat sia teh geuningan. Cep. Lain bangsat motor. Oh, sanes. Hancipna naon sia. Oh, sudah teh bangsat motor Cep. Lain. Dina cangkengna ya selahan Cep. Atau bangsat selahan gitu. Lain. Cicing di umang. Urang interogasi nu kieu mah ye. Tuman Cep ah. Waduh, sok serek nu maha ina. Bina-bina teuing. Alah, ampun. Abah cepot, ampun, bah cepot. Atuna piran nyebutkeun nomor lain pira, Cep dangukeun. Urusan pira mah nya nanging ieu teh bakal piomongeun kaituna bakal jadi dosa. Nungtun Raja Wisuna kaituna teh cicing itu nyawa we jangot mah teh. Mang tinggal kuncepna. Dina cangkengna teh lain selahan we Cep. Naon? Kaca spidol aya ri. Spion. Eta. Spion. Tar gitu. Ya, lamun abdi aya mere nomor ka Mang dangukeun der Mang teh meunang. Kaituna teh Mang yeuh jadi abdi bakal dikultuskeun ku Mang. Hiji eta gorengna. Lamun teu kaluar Mang ge bakal jadi fitnah ka abdi. Hiji eta kaduana dangukeun Mang ari anu ngaranna Masang eta teh judi namina teh. Judi. Sedengkeun ari judi teh ku nagara teh meunang. Ceuk agama haram. Ayeuna Mang naroskeun ka abdi, der ku abdi diturutan, atuh abdi milu dosa Mang sanajan abdi teu masang oge. Wah. Jadi dosa teh dosa. Boh menang, boh eleh, tetep atuh dosa. Kaparengkeun nek Mang ayeuna meunang tina nomor. Eta duit teh dipake ku Mang diparabkeun ka anak pamajikan. Jadi sum-sum, jadi balung, jadi bagal pangawasa keur anak pamajikan kabayang nah tega Mang maraban ku barang anu teu hade ka anak pamajikan. Oh. Ayeuna mah lamun Mang hayang ngarobah nasib Mang, pangeran morek bisa ngarobah kana nasib jelema, lintang di jelema anu kudu bisa ngarobah nasibna sorangan. Mang atuh ngalengkah ku jalan anu bener usaha lain anu gampang kieu. Naone Mang ayeuna digawe maloba di Mang pan dileuweung komo loba tanah anu kosong pelakan ku Mang naon sampo atawa naon di mana jadi jual ka pasar apa sidik eta teh jadi mangfaat ulah neangan rupa-rupa cara Mang pikeun mundur tina pengabdian. Moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Jadi fungsina manusia di dunia teh ibadah. Kari-kari ayeuna Mang rek neangan harta kekayaan, rek neangan rezeki tina barang atanapi tina gawe anu teu hade. Kaituna ge moal balik Mang. Nu manawi teh salira teh dukun. Sanes abdi mah.
Tah nu dukun mah ieu tah. Iya atuh rek mentan kitu mah. Geus teu diomongkeun wae atuh. Lain karunya siapa? Lain karunya sedikit karunya. Watir bisa. Jadi dosa ieu teh dosa. Ieu mah kaula boga duitnya 100 sugane ngagedean. Tah, lamun hayang ngagedean eta duit anu 100.000 sakarido dina hate anjeun lamun anjeun balik ayeuna di jalan aya fakir miskin bikeun ku anjeun ka fakir miskin. Atuh beak keur kaula ceuk hukum syariat baka beak tapi hukum hakikat anjeun baka dijamin salametna dunya jeung akhirat. Ya sanajan keur kaayaan kumaha, sanajan keur kaayaan werit kade ulah poho kana sedekah mah. Ayeuna boga duit 100.000, aya jelema atanapi fakir miskin, bere 10.000 da mah rugi. Ya. Lamun teu boga duit sedekah kunaon? Tanaga sedekahna. Lamun teu ku tanaga, ku harti, ku pangarti. Sok nu penting sedekah we urang mah. Sabab naon ceuk katerangan jelema nu panghade-hadena nyata jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea. Jadi salah eta teh salah. Nuhun. Bapak Ustad. Ulah. Nyebut Pak Ustad kan cek. Nya alhamdulillah mah. Hei. Lamun eta jelema panghade-hadena teh nyata kitu kumaha cek tadi teh. Jelema nu panghade-hadena jelema ayeuna guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea. Tuh kitu lamun kendaraan nu hade ku siling dicet euy. Kendaraan. Geuning sepeda ge nu mang dicet gini alus cek. Cicing mama kana kudu tuh cicing. Duh aing mah itu ngorokan cep lah. Angin lompong mah gede pisan pangaruhna cep itu. Lompong. Tah ayeuna mamang ayeuna balik ka lemur jing aya mangpaatna. Sae kumaha atuh batur masang tong tuturut muning. Ulah tuturut muning, ulah kangaranan muning dibawa ku bangsat oge ngiclik. Ayeuna emang rek tuturutan kanu kitu, sok. Komo urang geus umuran kieu. Sadar, nuhun atuh Bapak Cepot kitu mah kaula bakal mulang deui ka lemur kaula. Ieu duit 100.000 teh ku kaula rek dibelikeun naon bibit jagong, bibit sampo. Tah, eta alus. Nuhun Bapak Cepot. Disim abdi bade permios wae. Sae mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Waalaikumsalam. Jadi terjadi mental nanti. Cep. Bade permios Bapak siap. Cepot, Bapak Haji. Siap. Sae mangga tuluy. Tapi ieu mah nya disim abdi bade narosieun sekali deui. Naon? Kanggo enjing sabaraha kinten tuh. Sia teh 52. Oh 52 aku masih teh permi. Hei. Naon? Nitip kocengan sabon we. Sabon yang namanya. Tah kitu mang. Loba jelema anu salah lengkah tah ieu teh. Linglung cep teh jelema teh. Aduh. Ayeuna hayang beunghar ngadadak ku jalana kitu di mana-mana ge eueuh jelema nu beunghar tina judi mang. Wah, nyata kitu cep. Nya, eueuh jelema anu ngadak-ngadak beunghar tina judi, anu beunghar mah banarna we nu puguh. Oh, jelas mah dikeduk cep teh. Heeh, nu mata sok urang sebarkeun urang mang salaku warga ayeuna teu maritis, urang sebarkeun di amanat. Ngan kade urang mangan saukur nepikeun rek digugu rek henteu eta urusan pribadina. Nya mang ulah maksa. Kumaha diburung berantas cep. Heeh. Nyukeun obat tumila we racun tumila. Mama kana racun tumila. Urang semprot ku dedete cep. Dedete. Berantas ku mang. Ya, ayo mah. Urang sebarkeun kebajikan mah. Ayo siap.